Bulan teh lang layangan peuting nu ditatar dipulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar Sunda dipulutnya balik deui ka dieu ye masing percaya. Bulan teh lang layangan peuting nu ditatar dipulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar Sunda dipulutnya balik deui ka dieu ye masing percaya. Bedil geus dipeloran granat geus disorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Bedil geus dipeloran granat geus disorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Kalau perintah ini dilanggar akan berat bagi diplomasi pimpinan kita di pusat. Tapi bagi saya sulit untuk menerimanya, Mas Nas. Saya tentara resmi, harus patuh sepenuhnya. Saudara kan laskar. Paham maksud saya? Pak Nas, mulai hari ini, saya bukan tentara lagi. Saya pemuda, pejuang biasa. Merdeka! Bulan teh lang layangan peuting nu ditatar dipulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar Sunda dipulutnya balik deui ka dieu ye masing percaya. Bulan teh lang layangan peuting nu ditatar dipulut ku tali gaib entong salempang mun kuring miang ditatar Sunda dipulutnya balik deui ka dieu ye masing percaya. Bedil geus dipeloran granat geus disorendang ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi
ka Jogja hijrah taat parentah. Bedil geus dipeloran, granat geus disorendang, ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Kami bukan pelarian, bukan pula orang buangan, bukan petualang tanpa tujuan. Pantang Siliwangi menolak tugas. Kami kemari diperintah Bidra. Nyatanya perundingan tak membawa hasil. Penjajah tetap penjajah. Ya, kami kembali ke jalan tempur. Biar antep dia punya cahaya. Esa bilang, dua terbilang. Bulan teh lang layangan peuting nu ditatar dipulut ku tali gaib, entong salempang mun kuring miang ditatar Sunda, dipulutnya balik deui ka dieu. Ye masing percaya. Bulan teh lang layangan peuting nu ditatar dipulut ku tali gaib, entong salempang mun kuring miang ditatar Sunda, dipulutnya balik deui ka dieu. Ye masing percaya. Bedil geus dipeloran, granat geus disorendang, ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Bedil geus dipeloran, granat geus disorendang, ieu kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah.